Eta teh saha anu bade ngahibur di TVRI Jawa Barat teh Kang Gilang daya sanes aman paingan atuh katingali harurung harerang urang sakseni ku sadayana ngawitan bade angkat ka mana susut eta rarai Atur punten kasadayana masyarakat Jawa Barat wilujeng patepang di Sarengti Kiri Harja Dua Putu. Kersilde
kasaluyuan sapapait sama manis Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Naonana apa Dar mau wawayang naga daya jalanan kasaluyuan sapapait dasama manis urang Bandung Manggarani sing langgeng dugi kajagan sapapait sama manis sing langgeng dugi kajagan korehanan anak siwi Ba geni coba korehanan anak siwi inggih punika buka panggung ngerep madep kadya purwa sininggi sumangga urang Bandungan tan carios pawayangan. Tontonan jadi tumetunan rukun kana iya purwa mantra mantra ya winulan ya opo iya sosorot gantining pamutus iya inget cinarita diapi saparang kanjang Giri harjan dua putu jangankan garapanan mugi ayam manfaatna cedak saking punipun dados tandaning caritra
dia kukung gebang siwalan tunggal Ilmu tungtunya siang Nu awan mulai singuar denayu kangkat denayu ayu pada tetes tumaretes ingkang dinaretesanana hastagang gawiratan kalawan patra wayang jadi lalaban Manusia ku melenggang mangsi ngajari daluan Ajaran lumahan Purwa mantra-mantra winulan sasra tinuwara panjang kangawuwus anenggihipun dadi Purwalantara Dupi basa purwa Purwa hartos wiwitan Tara opo tara senyata carita Carita opo kidalang ngawiyosakeun di kerajaan Mandura Harja Mandura Harja anu satadina ieu nagara teh subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santos sakertalandra harja Tenang namun dina mangsana kiwari Kumaha tiasa kasebat nagara Mandura Harja nuju dijajah digulingkeun ka kawasaan senyata ku Kang Sadewa Wah laras hiji nagara anu subur ngan ukur jadi sesebutan kayaanana kumargi Kang Sadewa mangrupakeun raja anu bengis jahat kejem anu taya papadana wangkit kiwari dipun adep ku patih nagara Saroti Mondra kayaanana iya saureun nira tan anla panjang sinenggihi sinenggih sabda
sabda ya sinengihing sabda sauren niratan anak panjang sinenggih ya sabda oning wis wala teki wala baktia dening asih dening asih heya wong asih ora ketara Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna wisma Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus piteng hudiang nangiang panjera ingkang sarwa rukma sarwa rukma renggeng manik nawaratna gentur tinutur mangun catur gentra ing dadi cinarita ngawiyosakeun di kerajaan Mandura Harja Prabu Kang Sadewa dipun adep ku patih nagara senyata Pati Saroti Mondra kawuwu kesatria turunan Mandura utawi turunan Yadu kekasih Raden Ugrasena Samya pada mapak baya prata satengahing kariweuhan masyarakat anu tebih tina kecap sejahtera
adu domba kaayaan malihan Prabu Kang Sadewa negeskeun ngangge hukum paskis diktator dina pamarentahanana. Eta. Sakuran waya nu teu satuju kana programna diculik kaayaanana teras dipaehan. Kitu sareng kitu malihan wangkit kiwari nyawa manusia leuwih murah batan harga pedak di pasar itu jaring cerita. Lami-lami nganti kakawat dari lisan maka tengah geleger lir kadia alas bengkak. Oi. Eta we. Jadi Mondra Aduh. Gusti Pati itu. kalakah ngalang weduae sia Bangun anu nunutan. kaharep diuna nyati Aduh. ieu mon Kapayun Gusti Pati. sidan lampi datang pembagi. Kaulah pun saroti Mondra bali nyanggakeun semah pangabaktus kayu pangkon selira. Ngeunah hari di semah di dama-dama ku sakabeh rakyat. Iya. Lugina kana hati. Lugina genah kana hate. Santos Gusti Prabu. Ieu tujuan aing jadi raja teh hayang di semah depong. Aduh. Hayang loba nu mika asih mika nyaah. Manu ngesto. Loba nu ngeso. Leres. Semah pangabakti muda terima dening tangan kiwa lantengen. Simpen pulonge ati sapur cuking rema pun lehing mastaka dra. Aduh. Hatur ibu nuhun pangersa. Kali perkawis tieta kaula sejata waku pada kasuhun hapunten boh bilih aya kalapatan ageng sareng alidna. Urusan kesalahan pribadi heug dihampura ku aing. Iya, beres. Ngan kahade sia. Yo, kahade ku. Sakumaha anu geus ditandatangan geus disumpah ku awak maneh bakal satia satuhu ka aing. Wah, Di mana sia belot kana parentah aing kalahkah ngabela batur teu satuju kana program aing nyaho sia hukumanna naon cik, akibatna naon tah? tangtos Ya, mengijing lamun ngarugikeun ka aing kumaha ngijing sila teh. upami teu ngesto kasalira hukumanna nya eta diteug-teug leungeun anu kenca. Pamuhing. eta Paling enak lamun sia ngarugikeun loba ka aing teh. leungeun katuhu sami diteug-teug. Sia dua leungeun eueuh. Dua nana. Eueuh leungeun mah moal bisa nyatu, Nyatu. moal bisa mandi, Mandi. da utimalan moal bisa nabeuh sia sok. Moal bisa emangkatan. Lamun gede ngarugikeunana nepi ka sia korupsi, kolusi jeung nepotisme naon? Digantung di alun-alun negara. Eta sia sok. Kabayang sia digantung di Monas ku aing. Di lalajoanan. Di lalajoanan ku sakabeh masyarakat. Sia jeung kulawarga sia dicap sebagai pembelot. Sebagai pengkhianat bangsa jeung negara. Teu. Da utimalan kaula sumpah satia satuhu ka salira.
Mang Ograsena Aduh. sok sanajan anyun turunan bangsa Yadu bangsa Mandura anu geus dijejak dilajak ku aing Duh. ngan aing salut kasih Mang kalakah nuturkeun aing Deh. Wah, Kalah satu. ka dieu ieu kahareup diukna kapayun saderek Ograsena. Wah, kapayun Gusti. Putra Prabu Kunyuk Sumangga pun mang nampi dateng pemagih kalayan bade nyangakeun semah pangabaktos ka hunyuk panjenengan diterima ka hunyuk patih nagara nuhun saderek Ograsena. Wah. Cager si Mang jiga nu mareuh kitu Heeh. numawi ieu teh rada mareuh ku cuaca kade Jadi rada ekstrim. lobakeun dahar buah-buahan Anu vitamin kitu-kitu vitamin C jeruk jeruk. aya Aya. jeruk buah-buahan strawberry hakan kayaknya Karbohidrat oke. ngan ulah loba cing ngabakakak hayam Nah. komo hayamna hayam tatangga mah Berdosa bari lagi. nyangakeun sadaya-daya sami pun Mang oge nanda dihapunten samukawis kalepatan ageng sareng alit Deh. pada saling maklum moal ditanya deui meureunnan geus nyaho lamun membelot ti aing Deh. parantos terang waulanun heueuh nyangakeun sadaya-daya ieu teh aya pikir saeun naon mangga mangantos siang kalayan wengina Tenang. mangga nyangakeun sadaya-daya kaula sareuwas diangkir Sreswan Cian Mustari. Saperkara memang kula ngagentraan nyaneh duaan. Deh. Aya sababaraha hal anu baris ditepikeun. Teu geuning. Perkawis nagara lain perkawis masyarakat ngah komo eta duli teuing pikiranna kalieur-lieur mikiran batur mending oge mikiran diri sorangan sugih mukti jemar liuk di ditu namru di dieu ayaan rekening kabeh kaeusipan eta mah puguh ninjang aing sorangan ai mikiran rakyat isuk dahar naon ekonomi budaya jeung sajabana mah naon make jeung dipikiran kagering-gering leuwih hade mikiran program we anu sagulak-sagilak tunatangan teh aya untung keur diri sorangan itu geuning ya tah ayeuna sabelah malahan sagemblengna karajaan Mandura geus dicekel ku bangsa buta dulur aing hungkul geunah lamun dina sistem pamerintahan dulur hungkul masih kicup itu ieu teh gampil silih untungkeun we bakalan cara sagala rupana leres pangandika proyek ieu luar biasa leres lajeng ge teh aya pikir saeunaun pangna salira ngangkir linggih kaula sareng Ograsena kieu teh kaula dimimiti leutik dididik ku kolote nya eta dina bag-bagan agama jeung narigama atuh geuning aya ayat anu nyaritakeun sok hirup sakumaha maneh pek hirup ngeunahna kumaha pek hirup hayang kumaha ngan sing inget dina hiji waktu anjeun bakal panggih jeung balitungan anu tangtu raga ditinggalkeun ku nyawa maot ngaranna eta we leres pisan
Tah ayeuna aing sugih mukti Brodi Joro, Brodi Panto ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Naon ari tungtungna paeh mah sia. Atuh tamu. Atuna naonan aing usaha berang peuting Hulu pesirah. ngan ukur Deuh. dijadikeun waktu anu neangan duit kasebutna tapi kali-kali duit geus datang aing kalakah meot Atuh jangan naon. kabogoh loba di ditu jeung di dieu kanikmatan kaendahan kabeungharan ari tungtungna maot majangna naon sia. Atuh sia-sia urang teh. Ya. Moal kapuluk keburukan teh. Cayeuna aing kamari jeung mangkukna malahan mah mang minggu-minggu kacuka ngagerawan dukun ti adirasa. Eta bener. Cenah eta dukun teh bisa nyawang kajadian anu bakal datang. Dukun lepus kasebutna. Tukang norah jalma eta mah. Tukang norah jelema. Tukang ngomongkeun batur. Nganyarang hujan teu bisa. Barang ku aing ditanya, Ya. dukun, Oh, hei kun. kun. Nyebat teh kun. Aing rek nanya ka sia kun. Oh. Eta dukun awakna ngagibri. Wah. Ruas jigana teuing hutang can kabayar meureunan. Cicilan loba kene. Ku aing ditanya aing mah hayang to the point saja. Hayang tok mall ari aing ke maotna gara-gara naon. Wah, eta. Moal gitu aing maot teh gara-gara kacubluk kareta cepat. Atawa tipes. Aduh. Lajeng kumaha? Atawa paehna aing teh di rumah sakit. Ya. Atawa paehna aing teh keur di panggung. Wahai, kada kakawen. Gara-gara salah mangkatan. Wahai, bisa jadi. Nah, aduh. Wah. Eta dukun teh bari panonna pureum. Kunyam-kunyam jajampean mapatkeun mantra. Wah, mulai menyana. Belah kenca nyekel cai anu diwadahan ku kendi. Nyekel anu katuhu mah nyekel HP bari tiktokan eta teh. Bari update status. Nyekal panitik. Goblok deh eta dukun. Majarkeun teh empokna teh kieu. Kumaha kula. Salira Maharaja bakal pinanggih pati teh nyaeta ku dua budak kembar salasi. Oi. Waduh. Maksudna kumaha? Heueuh pipatieun aing teh aya di leungeun budak leutik. Hei. Budak bolon rodek hulu. Anu hiji mah cenah ieu teh budak bule. Oh, budak bule. Anu kadua nak budak hideung ieu teh adi lanceuk. Anu katurunan bangsa Yadu. Waduh. Eta geuning ramalan teh. Moal nya ieu teh Leres. Raden Kanha sareng Raden Kakrasana. Aduh, eta. Naon eta ngomong teh mah teu rada reuwas kaula ge ye. Maksana ieu teh turunan Yadu kumaha? Heueuh dulur nyaneh kene. Oi. Sekeseler kene. Bangsa maneh kene sekeseler nyaeta ti Yadu turunan asli Mandura. Leres. Kembar salasi. Tuh. Nah, atuh barang geus dicaritaan ku dukun kitu teh aing teu bisa hees. Teu tibra pipikiran. Aing sakalina hees henteu tibra. Sok rajin gunam bener. Sok hudang tengah peuting luak liuk sieun aya malakal maut. Eta.
Yol teh aya budak hideung budak bule hareupeun aing. Amin amin. Sing ditebihkeun Ku cibrana hees oge aing teh kalakah ngimpi. Eta ngimpi teh aduh. Luar biasa ngaganggu pisan kana pikir aing. leres. Maksudna ieu teh ngimpi naon salira teh? Aing teh heula tarik napas. Sok saseh. Upami lieur keneh mah cobi tarik tunai cobi. Ah montong heureuy juri geus sia dipencet ku aing. Eta mah lebih ampuh eta mah. Aing ngimpi teh diudag-udag ku dua budak. Nu hiji hideung lestreng. Nu kadua bule ngudag-udag aing. Bari ngambang-ngambang gadahag. Haga ka aing cenah. Pami jeung Kang Sena gitu dah. Aduh. Nyati. Waduh. Cikan pangna maneh digero datang ka dieu teh aing hayang nanya kumaha cara jeung katang tuanahna ti. Kenyinglarkeun Bang Balu teh. Waduh. Cobi. Janten ieu teh masih keneh turunan Yadu. Turunan Yadu. Hampura mang lain rek ngomongkeun bangsa si Mang. Tapi ieu mah memang bener fakta realita. Aing percaya kana caritaan eta dukun. Bukan teh. Sabab moal aya nu mang nyerikeun di mana hiji bangsa diruksak lintang ti bangsana sorangan. Atuh nya puguh kula. Ngandung harti aing teh bakal menang karma ieu teh. Itu geuning. Cikan Dah, sadetik mikir kudu nyarita langsung sia. cik pairan kayaknya. Tong lila teuing. Ayo mikir. Oi. Ieu kaula nuju ngemut ieu teh nuju ngemut. Kamandang ieu mah kamandang. Kaula mah lamun teu ngarokok teh teran jalan ieu teh. Ah, cuman sia. Kebiasaan teh. Cuman sia. Sing nyaa kana kesehatan. Anu kahiji. Deh. Kumaha? Dumasar kana katerangan kasauran salira. Heeh. Ieu bangsa atawa budak teh turunan bangsa Yadu. Betul? Betul? Anu kaduana ieu teh budak leutik keneh. Ngandung harti tiasa kasebat. Ieu murang kalih teh teu acan lahir. Anu kaduana nyaeta parantos lahir tapi masih keneh buta tulang buta daging. Dah eta. Teu nyaho di naon. Heeh bener tah. Ari kamanang kaula mah kieu. Cobi. Kumaha upami salira teh ngayakeun ekspansi kaungal wilayah kaungal lembur di mana aya budak anu karek lahir eta budak teh lalaki. Heeh. Paehan we. Wah, eta. Urang talungtik. Kakarekeun sia aya gunana nya. Rada tah ayeuna. Jadi paehan sakur-sakur budak lalaki anu lahir khususna ti bangsa Yadu. Ya, komo nu kemarin masuk nya. Komo anu kemar mah. Misalkan aya nu lahir rada hideung saeutik, pencit. Aya bule saeutik, paehan pencet beheungna. Wah. Mulai nu hejo. Nya. Bulan. Nyongok. Ohoy. Nah, itu sia teh lain ngomong ti mangkukna ka aing. Salira teh neme nyaurkeun apanan. Heueuh nya.